bagus jajadian biasa para nah zaitun tin ditoib eta teh hampir akur dalima jeung saya jeung gitu nan gitu zaitun cek di dina ge wa zaitun warruman mutasabihan hampir akur dauna tapi kapan buahna mah beda pesek kurang beda bahkan mun dicaritakeun mah buah dalima mah hiji buah nu tatadina menang ti surga lamun urang bisa ka sorga engke jeung mudah-mudahan na engke bakal kapanggih jeung buah dalima aneh engke di sorga teh aya buah dalima jadi mah kos di dunia di Mekah kan gelede di urang mah kan laletik nah engke di Mekah mah buah dalima ku gede-gedena dibelah dua plek kos samangka dibelah dua plek ta eta teh tutupna teh tanu sabelah tah bisa pakai imah jadi keluarga bangsa 50-an memuat tadi dinya tah ku gede-gedena ada 5 sieun tapi orang gede gitu mah ya eta ku subur-suburna masyaallah karim manadai wa ghairu mutasyabih jeung aya nun teh aya akur dauna mutasyabih wa ghairu mutasyabih aya dauna mah akur tapi rasana mah teu akur tah awas cek Gusti Allah aing anu ngajadikeun aing anu nyieun ku ayana sakitu ulah sembarangan ngahukuman cara urang Arab cara kafir-kafir Quraisy kafir Mekah sambarangan nu aing pasrahkeun ka aing ieu kakarak dina tatanen encan ingon-ingon engke matak Gusti Allah kulun samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi aing yen aturan cek Gusti Allah kulu min samarihi dalahar ku anjeun tina buah na idza asmara di mana-mana geus buahan sok gerak cuman sing hadewa tu haqqahu kaluarkeun hakna yauma hasadihi dina poean dipanen ieu mah lamun dibongkar ku mujtahid moal anggeus datang ka asar ye ayat ieu lain lalagan urang mah maca dihartikeun kos kitu biasa bae geus dek harti secara lapad tapi Imam Syafi'i ngebongkar ayat ieu haraja salila hiji ndek nangtukeun masalah wa atu haqqahu bikeun ku anjeun hakna ieu hak teh ditafsiran ku Imam Jalal di dieu mah kapan zakat wa atu haqqahu ay zakatahu sedengkeun wajibna zakat mah diwajibkeun kan di Madinah aqimus sholata wa atuz zakah eta kan di Madinah waktu wajibna zakat mah sedengkeun ieu mah pan ayat-ayat bakiyah di Mekah mah kan can wajib zakat tetapi ieu teh geus menuju kana zakat mantak Imam Jalal berani di dia wa atu haqqahu ay zakatahu padahal ieu teh ayat makiyah sedangkeun diwajibkeun zakat kapan di Madinah berarti ieu wa atu haqqahu teh apakah memang hak teh zakat atau memang ketentuan-ketentuan di luar zakat bongkar tuh ndek kumaha teu make ulama na tangkorak Muhammadiyah ayo coba hartikeun ku nyana ieu wa atu haqqahu teh nggak kemana lompatnya coba urang mah kulantaran geus dikemas make mazhab tinggal nuturkeun mazhab ngeun keur carita turun ayat ieu ayat makiyah keur caritakeun tentang hukum-hukum di Mekah anu sakitu poharana perbedaanana jeung hukum Islam ku Gusti Allah dibere penjelasan ulah sok sangeunah-ngeunah nyieun hukum sebab ieu teh meunang ti aing geus kulantaran kitu tuturkeun aing prakadieuna kulo dalahar kumaraneh kabeh min samari buahna sek silakan tapi wa atu haqqahu ieu kan hak teh di dieu mah zakat sedangkeun ayat zakat mah diwajibkeun di Madinah aya ayat makiyah kolong urang mah ku potongan otak urang datang ka irah ge moal ka botra moal ka betra moal komo sok ngredit moal bisa puyang ku kreditan
atau nu di partai moal bisa moal puyeng nya nah hayu-hayu partai bae nu matak badlul wusi teh mah ulah aya patula patali jeung partai ulah aya patula patili jeung organisasi ulah aya patula patili jeung berbagai permasalahan ngarahkeun seluruh kekuatan tenaga pikiran waktu otakna jangan bongkar permasalahan ieu nah semal bisa tah kahiji nomor kedua na ieu aya kullu min samarihi iza asmara cok dalahar ku arajeun ka betina buahna di mana buahan di dieu ditafsiran ku qoblana di memeh asak geus lamun memeh asak mah eta teh didahar ku urang eta teh teu wajib dituntut dikaluarkeun zakatna atawa geus asak ngan memeh ku urang teh kitu dinaon ngaranna dipanen eta teh kasupkeun kana zakat andai kata ayah korma kemudian memeh dipanen diala kurang kemudian didahar heuh masalah jawajib panen mah ieu aya bahasa wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun hakna keur carita zakat dina poean dipanen mulai dina panen kakarak wajib zakat ai kitu mah memeh dipanen dialaan didahar dialaan didahar henteu wajib zakat eta keur carita korma kumaha lamun pare teh kapan wajib zakat kemudian kurang hayang ulah di zakatan ulah dipanen-panen alaan giling dahar alaan giling dahar engke geus tinggal saparapat deui kakarak dipanen pan eueuhan tang zakat hendeuk ya kos kitu los hajuk kumaha teh kieu teh kos kitu doraka teh ulah nyaritakeun doraka hendeuk sih moal sia tah masalah hendeuk mah sia Allah geula seetik memeh panen ku urang poekeun giling dahar heuy mang eta papacan di zakatan ya panen ge cenah tuh nya di zakatan dina Al-Qur'an lagi wa tu haqqahu yauma hasadi engke di zakatan geus dipanen karena wajib zakat ieu mah di alam bae heula di dahar meunah terus teu naon teh kos kitu teh teu naon ngan lamun niatna endek moal ngazakat doraka namun kieu mah ieu anem ala ku urang teh sabucu poekeun terus garikeun terus tutup dahar kunaon emang diheulakeun eueuh deui ngan eta-etana teu masalah tapi lamun kieu mah mang kunaon diala di dahar maksudna di dahar kunaon teh abe ulah ngazakat doraka teh kos kitu tah doraka eta kos kitu tah tapi lamun endeu masalah pokoknya aing mah jadi dakuran lagi wajib zakat mah engke yaum hasodi ieu mah can panen can naon di alahan bae datang ka beak jadi enggak zakat henteu geus aing mah enggak zakat henteu teh kumaha ai daek kolos ta eta teh pikiran para mujtahid masyaallah di mana mimitina ngabongkar Imam Syafi'i teh mimiti ngabongkar teh dina zorofna wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun ku aranjeun kabeh hak bubuhan teh yauma hasadi eta yauma cek ahli nahuma zorof geus kabogaan ta'alluq lantaran azhar waktu nauma kanun domina fi bitorin kahunam kus agmuna ansibu tah beres ka ditu alpiahna di satu kuari mah ngabogaan taluk nandek taluk ka mana bisa ditalukeun kana atu ityan berarti bisa ditalukeun kana hak salah nalukeun we ngageus toh mantak aya kaidah dina usul fikih cek dina kaidah usul fikih teh wazarfu qaidun limadalla alaihi al-amru bi hayatihi minal wujub la limadalla alaihi bimadatihi minal hadas zorob teh eta sebagai qaid ngoidan limadalla kana perkara nunuduhkeun alaihi kana eta perkara amru artina nududuhkeun kana kaamranana
bihayatihi kana hayahna amr nyata minal wujuban tadi ge aya wa atu berarti emil amr al amru idza utlika yansariful lil wujub ila maladala dalil berarti eta teh wajib ngaluarkeunana tah ieu yauma teh ngoidan limadalla alail amru ay amru tadi wajib berarti di dieuna bihayatihi minal wujub geus berarti atuh ayeuna mah wajib wajib ngaluarkeun zakat yauma hasadi eta teh lain haji wajib lil hadas yakni lain harita sebab hayat teh kakarake kewajiban jadi berarti la limadalla alaihi bimadati minal hadas lain begitu panen harita kene disawakeun kaluarkeun lain kitu mulai kewajibanana ketika dipanen begitu dipanen mulailah kewajiban ngaluarkeun zakat adapun ngaluarkeun zakatna ieu kudu ba'da tanqiyati wa tasfiyah sabada bersih tapi heula geus ditapi nu benerna ieu sabaraha hitung didinya aya eueuh kira-kira satoneun mun parete mah mun kira-kira aya satoneun kakarak wajib kaluarkeun zakat geus eta mah tah nu gacungna segala nunana eta ulah dihitung sebab eta mah teu ngajadikeun kakuatan tah jadi berarti ieu yauma teh dibongkar mah moal anggeus sabelah poe kos gitulah para mujtahid teh gaweana teh jana teh ngabongkaran masalah urang ngabongkaranana deuk kumaha ngabongkarna jahalep teh eueuh deuk nyeun imah pahat ge eueuh deuk nyeun imah ragaji ge eueuh atuh kumaha deuk nyeun imahna mah nya ditangtung-tangtungkeun awina moal bisa tanu mantak alatna heula minimal 12 pan kakarak bisa dirogoh timimiti atu nah kemudian kulu timimiti kulu kemudian aya kait iza asmaro tadi dia teh menang di dahar teh nu mana nu kudu di dahar geung deui memeh dipanenana nu kos kumaha nu kuduna ieu lah diperinci ku ahlina urang mah sakadar nyaritakeun kaeseanana ijtihad eta teh pohara jasa kakarak dibere ayat sakieu ge ieu teh kadituna deuk nyaritakeun hukum sabada cak Gusti Allah tancapkeun ka tauhidan sia bahwa eta teh nangieun ai ulah sambarangan sia ngahukuman ieu halal ieu haram nu halal halal nu haram haram kumaha cak aing ketika aya anu halal dahar ku sia aya nu wajib dizakatan aya nu teu wajib dizakatan ketika wajib dizakatan nu mana nu wajib dizakatan ieu kan ayat sakitu hesena urang mah kuari tinggal mukaan bae tah haju ieu zakatna sabaraha dina Al-Qur'an teu caritakeun sabaraha-sabarahana aya ge Kangjeng Nabi fima saqatis sama al-usur berarti diterapkeun bahasa Kangjeng Nabi soal zakat sedangkan Kangjeng Nabi nyaritakeun fima saqatis sama al-usur di Madinah lain di Mekah teh ieu kumaha yeun nerapkeunana wah ieu mah hese ngaji ku ayana hese du di tukang mah geus nundutan mah neureun jembe lah puyeng kieu cenah mah ngaji boro-boro si aing puyeng ieu mah keur carita ulah sambarangan horeng hese ngaji teh keur carita kisah-kisah rada babari ketika patali jeung hukum masyaallah iduh lain lalagaan bahasa kuluna ieu amr lamun ieu fiil amr wajib apa henteu lamun wajib sia kudu ngadahar mun teu dahar urang teh doraka wah cilaka ieu mah waduh aya rambutan kolo wajib sia mun teu didahar awas sia wah aya kadu kolo wajib sia ngadahar mun teu ngadahar kadu doraka sia kana neraka sia wah hei si kiai amat sih wah haram ieu aya peuteuy deres kadu mah mun peuteuy kulu wajib sia ngadahar peuteuy euy aing mah beuteung muter neraka sia dina Qur'an ge kulu di dituna min samarihi idza asbara di mana geus buahan wajib sia ngadahar kiai asana kiamat ya hukuman sia mah teu ngaji aing mau ngaji asana pinteran nu teu ngaji jeung nu ngaji tarwata kula sambarangan
geus ieu amarna apalil wujub apalil ibahah apalil nadab masya Allah